Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun dedemit curug Sang Hyang. Ieu dongeng kanan kileuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Kebat lampahna Jalil marin empang mapai jalan satapak balik ka lembur dungus di jalan teu oleh kukulutus amak kasih toleng anu teu beunang diajak badami nyawas ya awas ya toleng hiji waktu mamaneh teh butuh aing aya pamen tamu adi beres ya ani asa ieu aing komo aya anu mangeunangkeun atuh Jalil ngomong sorangan bari leumpar. Akhirna joga anyog ka lembur dungus langsung muruka imahna kasampak teh indungna anu katalah mah urwi keur ngadaweung dina golodog. Ari di luar jempe teu aya sasaha. Gue mah urwi teh curing hak atoh neyo anakna datang. Alah bagi teuing ujang anak mak ye kumaha hasil. Mitra kaum dangu geus teu sabar hayang geura ngadenge bejana. Gek Jalil diuk dina golodog manehna memeh malang deh muka baju heula lantaran hareudang kesangna mani nguceun. Wah sip atuh mah pokona cita-cita uing bakal laksana ayeuna sabab teteh aki teh jagoan atuh bisa wabuh jeung siluman malah mah uing ge kabawa jago atuh tak bisa tepung jeung siluman atuh si pisan atuh mah. Jalil nyarita anak biasa we bari jeung papeta. Si teh si kumaha ngomong kesing bener ari jeung kolot loba ocon sama Ali ye tepung atawa henteu jeung aki maneh teh nya tepung atuh kumaha ari pelet dibere atawa henteu henteu atuh da lain menta pelet uing mah tapi menta jimat anu mati anu bisa nyumponan sakabeh pamenta uing atuh mana jimatna ieu atuh siwa song nemongkeun batu hideung sagede noga ayam mah urwi cohok lantaran nyaan anakna teh meunang jimat kok eta batu teh dicokot ku mah urwi tatap diusap dialak hilik terus ditimbang-timbang karasa ampek. Ieu teh disaha nah geuning mani babari ari mah atuh apan ti aki kasam atuh heueuh kumaha carana da aki maneh mah teu boga anu kieu henteu. Parabat atuh Jalil teh ngangkeun pangalamanana diterangkeun sajalan terahna teu aya anu kaliwat maurwi colohok bungah pacampur jeung heran oreng anakna teh tepi pangalaman kitu sakitu pamanggih uing teh mah pokona mah si pisan atuh. Ya syukur atuh ari kitu mah oge milu bunga kurang sasayagian sasajen ulah aya anu kurang eta teh komo ayeuna mah anu mimiti asalkeun ngabageakeun. Mitra Pak Urwi bubuhan geus apal kana urusan nu kararitu lancar urusan Jalil teh da dibantu ku kolot gancangna Mak Urwi teh barang siar ngumpulkeun barang-barang anu dibutuhkeun keur sasajen aya ning surutu loga atah daging atah kekembangan jeung sajabana. Ari Jalil ngabaheula di tepas ngareukeun kacape bari ngalamun ngabawaas mun manehna geus laksana males ka nyeri ka unggal mojang nu kungsi ngahina ka manehna jeung nyawang lamun manehna geus boga pabajikan. Kocapkeun peutingna harita teh kirawan Ciisa Ma Urwi jeung Jalil teu ka mana-mana da ti sore keneh ge geus sayagi sasajen parupuyan marak bakruhai menyan geus sayagi sagede peureuk kekembangan 7 rupa sasajen tiluh sanyiru. Ma Urwi geus sagedang dan Jalil oge geus meneko di jero kamar rek nenyokeun prak-prakan indungna dina masang sasajen. Jalil Bandungan sing tangatnya ya sabab engke mah anu kudu migawena teh maneh lain emak ayeuna mah hitung-hitung mi temeyan bari ngabejaan cara-carana pancek aki ge kudu nanyakeun ka emak atuh aneh diuk di dinya sok nyarane kana diri
Jalil pindah. Yuk sila menimerko nurut karena papatah nu jadi inu. Harima Urwi emok deket lawang. Tuh pantokeun. Nuna parupuyan didinya. Rurujakan dina nyiru. Nah kemang teh make daki. Suruh tuh jeung nogata dina pisin. Giukna sing merna. Mana jimatna? Jalil. Ieu atuh mah. Sok tuh nak dina pisin. Kada sih hati-hati. Sok mun jimat lalaunan. Kumaha jampean anak mah. Hanya nu kateuing. Pan meurgeus dibejaan ku aki maneh lain. Kitu wae cenah. Sadiakeun sasajen terus sambat anu mere ieu jimat. Sarta bejakeun sakabeh maksud jeung tujuan oing atuh. Ya heueuh. Kitu we atuh. Dari jampe teh majang jawokan. Tapi ayeuna mah ulah waka punta penta naon-naon. Sabab teu sopan ari karek datang geus sagala dipenta mah. Ieu mah minang ka ngahormat we. Heeh, we nu ngahormatna. Keuing rek buburu ka emak atuh. Ya heueuh. Heuh. Mitra kaum dangu harita keneh mah Urwi ngarekepkeun diukna. Hok kana menyan tuluy disemplekeun sagede sagede kaleci. Memeh dibeuleum ditiup heula. Tuluy disuhun. Pun sampun kasang rumuhun. Tang nepikeun keteg hate ingsun anu ngancik dina jimat batu buleud. Pun sampun. Sok nuna menyan kana parupuyan. Karepet paledug haseupna mulak kaluhur. Ame bau menyan manis sagak mulak sakamar tinu. Jalil kekereuceuman. Diukna teu ajeg danggap dengdek ngajauhan mulakna haseup menyan anu ngebul mani mulak. Urwi majikan geus ahli bubuhan asuhan aki kasamkeun ngorahna. Ok kana jimat batu buleud teh dicekel ku dua leungeun. Diunggulkeun kana haseup menyan. Bari kunyem-kunyem babacaan. Hanyaka teu kadenge kakecapanana da ukur digardengkeun lalaunan. Dilalila leungeunna teh oyag-oyagan jiga anu berat. Akhirna jadi ngageter kawas aya anu ngabubat babitkeun. Ma Urwi tepi ka tipaparaket kawas mawa barang berat. Naon? Radeui. Gitu kan? Kakak yang ulama bisi ningang kana naon? Jalil colohok kaget. Tapi mah Urwi henteu lemalan da keur khusuk ngahormat jimat. Ngabageakeun minang kana. Geus radalila sok batu teh dituna deui dina urutna. Ma Urwi mending ngahega kesangna bijil. Jalil mah ukur colohok. Haturan bilujang sumping kanu kagungan ieu batu. Sumangga salib nyangakeun sanguk putih 10kan alit anu kasangahkeun ageng anu disuhunkeun ieu tun anak gaduh maksad mugi kersana talin. Urwi dari anak keur dina nyarita. Nyempe sakedeung teu kadenge naon-naon. Tapi teu lila hiu aya angin ngagelebug. Sorana seah ngakudu imah biasa pating rarijeuk pating rarekot. Pas aya anu ngeundeuk-ngeundeuk. Hiu angin ka jero kamar. Peok haseup menyan ka pojok terus mulak di tengah. Jalil mending ngahega irungna asap pinuh ku haseup menyan. Lila sering dipadengena deh. Gebek Jalil ngarejag lantaran manehna moal poho kana eta sorak. Da kungsi ngadenge basa bareng jeung aki kasam teh. Rai bulu-bulu lemu iling. Jantungna ratu kesang tiis nyorolok paseukan tombol. Diukna meni makop ayeuna mah beuki percaya yen ku jalan kitu manehna bisa ngondang siluan. Urwi ge bungaheun lantaran bener eta batu cimat teh aya manuatan. Sarta bisa ngadatangkeun bangsa siluman. Najan bari jeung ting bulu-bulu ge teu burung we ngarasa atuh. Leng mah Urwi sirahna lieur. Asa berat asa aya anu numpakan. Untung gancang ka harti terus noel ka anakna. Bari mere isyarat sangkan kaluar di kamar. Jalil ngartieun terus cengkat sarta kegancangan bijil di kamar. Dituturkeun ku Ma Urwi. Hordeng disingkapkeun ngerebet ka tebak angin. Renat Jalil narik napas jero.
mun mah teu ngajak keluar mah irung uing bakal pinuh ku haseup menyan atuh mama kabina bila teuing menyan segede peureugan di beuleum kabeh atuh sia mah menyan kan sagede huntu kami tapi haseupna mah pinuh sakamar atuh nya menyan hade atuh dah Maur Widiukina sama Jalil oge nyampeurkeun riek di imah teh asa ngariek asa dinageun gulini gede Jalil curing ngahak manehna ngarasa kaget datang si rumah itu mah ih harina neng piraku teu carasa kita imah tinggal rekod dia tadi tinggal liat kata kami ngajak keluar oge teu kuat cirinya kumaha teka ciri dan karasa engap sahe serek makan asup penyamul eta mah mah is lain engko deui eta mah beda karasa anak kami sidik nu ngageugeul eta batu teh datang geura dengekeun ku maneh Jalil teu ngomong deui sirahna dengdek ngadedengekeun sora aneh di kamar tapi nu kadenge ku Jalil ukur ting terepetna sora menyan anu kabeureum di luar kadenge sora jangkrik patemalan sakapeung kadenge sora anjing anu ngagogok di buruan keur kitu brug sada aya anu murag di parak puruluk ai toko muruluk kana palupuh Jalil jeung Maurwi ngarenyak rekod imah ingeung deui tapi cep terus jempe teu kadenge naon-naon deui jika nama ti jalak roncenak geus balik deui ka nagarana Renghap Jalil narik napas jero pet ka indungna anu keur ngahulang jiga aya anu di pikiran mari geus kieu atuh geura sare we ayeuna mah Jalil tong kalau bakahayang ieu ku kajadian dieu mah geus bisa nentukeun yen anu ngageugeul eta batu teh bener-bener satia buktina daekeun datang ka dieu muga-muga besing nyaan ngaijabah kana pamenta maneh saterusna Jalil kitu nya mah aku mah geus boga kayakinan atuh manehna pasti datang atuh mah orang asal kahayang na dicumponan yakin bakal datang atuh ngaranna teh ujang dijalak koncenak cenah gagahnya nulung subuh jeung ngaran uing gara urang hijikeun Jalil jalak roncekan jalak roncenak atuh jeung dihijikeun sagala lah kitu pamali jiga sare ka itu mah geus nyaho kaki jalak roncenak mah urang nagara Mandala Sewu eta teh geuning mah nyaho atuh ih ari maneh akan mah teh murid aki kasam deuleu heueuh nya heueuh rek sare heula uing mah geus kitu Jalil asup ka kamar anu make sasajen batu jimat dicokot bus kana saku baju geus kitu asup ka kamar sarena goledag kana kasur panon kucap kiceuk neuteuk lalangit pikiran kumalayang nyawang kanu can puguh karuhan hari di luar jempling nu kadenge ukur sora jangkrik jeung cari cangkas Maurwi tata tutup heula tulak panto jeung selot janela biroris satuna heula kaayaan Jalil nu geus ngagem jimat batu bulit urang caturkeun kaayaan sejena harita teh isuk-isuk irawanci pecat sawet di imah bah janda loba jelema awe lalaki kolot budak ngagimung di buruan ditepas ngajajar para inohong pakaianana garinding horeng si mana horeng bah janta teh keur narima semah rombongan ti lemur Cibulan rek ngalamar Nyi Eha sanyana mah geus heubeul layaran sana kitu teh da ka imah bah janta sok aya anu nganyang hiji jajaka jangkung leutik kasep ngalempereng koneng cek beja mah anak kuhu Cibulan cenah nya ayeuna jadi kanyataan eta jajaka teh datang dibarengan ku kolot-kolotna rek mahutkeun janji pasini anu kungsi dikenalkeun ka Nyi Eha dina mangsa-mangsa wawanohan harita bah janta dangdan maniginding ilung Nyi Eha nya kitu keneh geus puguheun Nyi Eha mah da puguh nu boga pokona paroman Nyi Eha teh bear marah mai sabab cita-citana tereh laksang di lalaki nu kapi ati jajaka nu kapi cangcam berang jeung peuting ayeuna datang rek ngalamar abah kumaha sih nyai dangdan gawat atuh tamu kesaweun cikeun awewe dulur bah janta anu milu cakacikih nguruskeun nya teuing abah mah teu ngurus kadi ditanyakeun ka lanceuk maneh tadi mah keur dangdanan di kamar tukang
Leos eta awewe teh ka tukang bus ka kamar barang goknya we nyeha teh keur didangdanan. Kareang geus kari masang pasut gelung ngarah sieup. Mok, gawat saya masalahn itu. Pokna kalanceuk na nyatana indungna nyeha. Naon ibi meni rusuh gitu atukeun we. Sing aing api-api itu Bang Bara geus kakelapan wae. Aya geura eunteu kana Mang anu keur sungkeung mangkat. Bibi mah meni waas, meni hayang ngora deui. Teukeun nyen si bibi mah. Nyeha bari jebi. Maya di kamar ting sarenge indung nyeha oge mesem. Akhirna nu dangdan geus rengse terus diiring kuduaan keluar ti kamar. Regeureun heula di tengah imah. Indung nyeha ngaharewes ka adina sangkan ngabejaan ka Bahjanta yen anakna geus sayadi. Nya teh urang bejaan tuh. Sanak eta awewe teh kahareup meni paciul hayang milu nguruskeun. Milu atoh ka nyeha gok tepung jeung Bahjanta. Cina ieu sia. Noel RT cenah ka dieu. Saurang hidang Noel Pak RT nu ditoel ngalieu terus nyambeurkeun ka Bahjanta. Naon Pak? Ieu RT. Jika geus tepi kana waktuna ieu acara urang mimitian. Rek saha nu ngawakilan Abah? Rek RT atawa rek ku Ki Juman? Akeun wae ku kuring Bah. Cik RT. Katunggal dulurna keneh ka Adi Bahjanta. Syukur atuh. Segera atur diukna pihak laki cenah ngagunuk beh kidul. Pihak ti urang beh kaler. Kudu mana ieu mah acara penting. Atur ku RT kalinya. Si Nyai cenah geus siap. Mangga. Harita keneh Pak RT teh ngatur-ngatur persiapan upacara. Rombongan ti Cibulan disabelahkeun sina ngajajar. Panghareupna para sesepuh ngagondeng calon panganten lalaki dari yuk ngaberes. Sila meni ngajajar. Sema-sema seje nu aya di luar. Ronghok ka jero hayang ngenenyo. Teu kaasupkeun kabeh loba teuing semahna. Ari tempat heureut. Sanggeus tarapti Pak RT ngagupayan nyeha nu digoneng ku indung jeung ku bibina. Sileuneu nyeha teh kahareup leumpang lalaunan daripada kagoneng. Barang jol katepas sakabeh paneuteuk tamplo ka nyeha. Tetela nyeha teh turun cahya. Cacakan basajan keneh ngadangdanan teh san sagala diterapkeun. Tapi kacirina geulis pikar sepeun mani amucuy mata kabita nyoy-nyoyan. Komo bisa lakieunana mani colohok ti corona olok-olokan. Asareueus nenyonya anu sakitu mencrangna. Paingan jalil bogoheun da memang geulis teh. Di dia cari kena Nyai ulah tebih sareng Abah. Cek teh bari nunjuk ka bijireun Bahjanta. Gek nyeha diuk indungna jeung bibina oge dari yuk ti dinya. Kadang wargi nu sejena gugek maturan anu teu kabagean di hareup mah tukangeun ngajajar. Jempe teu aya anu nyarita. Yung Pak RT nangtung kencaeunana pribumi katuhueunana para tamu ngong biantara nyaritana ancad laer kakecapanana merenah apik teu gurung gusuh. Eusina netelakeun yen acara rek dimimitian nu bakal mingtina manehna pisan. Para hadirin saregepna keur ngabandungan boh pribumi boh tatamu dari yuk bari ngaregepkeun. Ngong Pak RT ngamimitian tumanya ka sesepuh tamu ngomongna salse jeung daria. Para bapak, para ibu, miwah para saderek sadaya, atur punten kanu sami hadir. Ieu simkuring teh sejatu maros ka kersana kasepuhan di Cibulan menawi. Simkuring teh salaresna ngaraos leuwas. Rehna kasumpinganku para bapak miwah para ibu sadaya anu sakitu seueurna. Dugi ka ngaleutngeun keuing ngabana leut tempat-tempatnya tang pinang saur paripaos teh. Nah kumargi kitu kawajiban simkuring sebagai pribumi kanggo tumaros kanu name rawuh. Nah ieu teh rombongan ti mana? Bade ka mana sareng aya pikersaeun naon? Nu mawi tumorojob tanpa larapan teh kitu manawi. Mugia terengat mana teu leutik panggalih, mugi luntur mana kersa ngawaler. Cek RT bari jeung rengkuh hormat pikaresepeun. Malah katara sesepuh di Cibulan oge meuni umbut-umbutan kataji ku paripolahna RT anu ku paripolahna RT anu ngawakilan Bahjanta.
sabada jempe sakedeung jeung aya anu ngadeg. Pangna kitu ngarah ka saksi ku kadang warga anu aya di luar. Da loba anu teu kaasukeun teh sesepuh ti Cibulan teh rek ngawaler pataosan ti RT minangka wawakil ti pihak calon panganten lalaki. Ngong diantara bahasana alus lentongna hade beres entep sirihna memeh ngajawab kana pertanyaan Pak RT teh malapah gedang heula ngemplan panjang mata kesal ngadagoan tapi bubuhan hade nyaritaana tegurung mata kresep nu ngadengekeun nya akhirna tapi kana pokokna teh kieu. Atuh kanggo salajengna itu simkuring teh ngawakilan rombongan ti Cibulan sejak ngawaler kana pataosan anu kagungan bumi langkung ti payun apun dan anu kasuhun boh bilih kudongkapna simkuring satarakan sate mata keruntang kana mana itu mana komo upami duwi kaluas sekali deui hapunten arageureun heula hadirin simpe mani jembling simkuring saparakan cak teh bunga anu taya papadang bungahna kagiri-giri rehna engal ditaros langsung disaur dipariksa pamaksadan eta tawis pribumi anu sae budi ngajenan kata tamuna henteu ngabaekeun henteu ngamomorekeun kanu neme tepang. Di dieu simkuring sejak ngawaler taya sanes pangna simkuring dongkap ka dieu teh jauh dijugjug anggang didatangan lain lantung tamu laku lain datang tanpa sejak tapi mawa niat nu utama ngabantu maksud anu tangtu dupi nu jadi warga lantaran maksud teh dupi nu jadi marga lantaran simkuring teh gaduh anak lalaki hiji keur ngeujeunna mangkat beger mun diibaratkeun Bang Bara mah Bang Bara eta Bang Bara teh teu betaheun cicing di imah ih kitu we gawena teh kakalaparan hiber kanger kakidul apolana ngulin cara ka unggal tempat kuminang-minang nak kalengitan tapi kasok ngaraos hariwang boh bilih kumaonam maklum tak semoga luang jeung pengalaman nya kusim kuring teh sok dipapai ditatanya ke disusul hoyong terang nakamana wasna eta Bang Bara teh barang geus kapendak mana horeng di dieu teh aya patamana taman sari anu mangkat ku kakembangan kembang anu keur ngeujeuna beukah paingan Bang Bara teh hiberna ka dieu bae da geuning aya anu seungit aya nu amis aya nu endah pikalucueun Bahyu hali eureun heula nyarita bah janta sapara kanca umbut-umbutan nyeha ngeluk tungkul bari tangat ngabandungan aku magi kitu kewajiban simkuring sebagai sepuhna kanggo ngajejeuhkeun mu jadi anak pangna dongkap ka dieu teh taya sanes sejatu maros kanu kagungan taman sari ieu nah kembang anu nuju mangkat teh tos aya anu nyirian atau nepi teu acan boh bilih aya anu geus pasini janji nuna carita simkuring teh toleh apik taliti hariwang sareng salempang bilih tos aya anu kagungan mugi diwalar heula we anom Bahyu hali melong ka Pak RT yung Pak RT nangtung deui ku tanteh kitu atuh kahartos hari kitu mah dah leres ka dieu teh sok aya anu huang heong kekeleperan sun ngulilingan kembang anu nuju mangkak teh nuhun ka cidanuhuna upami eta Bang Bara teh aya anu mapaikeun aya anu nyusul nyalusul ade enggak bae liwar teh perkawis kembang anu nuju mangkak mah bebas keneh teu acan aya anu nuna carita atana pititip janji sakitu rupina cek RT bari rengkuk ger hadirin keprok malah nu di luar mah make jeung aya anu ngahuit sagala
Nyeha euceuy palakina ngeluk tunggul jajantung ratug tutunggulan. Alhamdulillah atuh. Alhamdulillah. Ari kitu masing kuring sapara kanca tegaplah. Nuhun kalintang bingahna sim kuring sapara kanca. Atuh salajengna upami parantoskan tenang kitu mah manawa sareng manawi ieu mah susuganan teh kasebatna. Manawi bahan katampi kauji sareng kataji bade wak cawe sakantenan pangna sim kuring sapara kanca dongkap ka dieu teh aya sanes saja nu carita titip janji nitipkeun Bang Bara supados tetep tumatak bae di dieu da geuning ka dieu kasukaanana sangem cohagna mah manawi sapuk sareng manah para sepuhna eta kembang teh bade dipetik kupun anak moal dimomorekeun moal dilalaworakeun nanging bade dianggo dibatureun hirup geusang silih hapekeun diri dina enggoning ngambah kahirupan ngojayang sagala rumah tangga kanggo ngajujug kanusa kabagyaan kitu menawi. Bah Juhali rengguh hormat anu malong ka Pak RT keur nu hadir teh kaprok aya deui anu suwi calon panganten lalaki beureum pipihna tapi hatena mah bunga ngan rada salempang bisi teu ditarima. Aduh asa kataji ngoping maksad salira anu sakitu saena. Nuhun upami laras aya maksad kitu mah mangga teh teuing ditampi ku asta kalih teu diteuneun di handap-handap nanging sajadi tungkus dina kalbu ngagantung dina jajantung ngait meulit kana ati sumarabah kana baya ngahuripan sakujur badan mangga ditampi ari kanggo mah. RT geus teu panjang malap hagedang langsung bae narima anu ngalamar. Ger hadirin keprok deui gap dua sepuh teh sasalaman dikeprokan deui ku nu haladir. Geus kitu dituluykeun ku acara sejena minangka pangjejerepikeun ngalengkepan eta acara. Pihak lalaki masrahkeun panyangcang ku mangrupa barang emas jeung duit atuh ku pihak pribumi ditarima kalayan gabungahan. Malah Nyi Eha ge manigia mun teu era ku balarea mah kakabogohna teh hayang ngarontok tapi bisa nahan rasa bisa ngadalikeun diri ku narima barang pamerena ge geus pirang-pirang nuhun. Geus deui atuh nu hadir teh kaprok saeus acara pokoreng secungcong nu munyungan malah akhirna mah kabeh ngantai pada hayang ngabilujengkeun geus rengse gek dariuk ayeuna mah teu dipisahkeun ngahaja dicampur ciri yen geus pagalo ngahiji. Nyi Eha diuk teu jauh ti jajaka nu bakal jadi salakina ayeuna resmi jadi tunangan kari ngadagoan mangsana akad nikah nu rek dibadamikeun sakedeung deui. Sor atuh susuguh tamu dijamu sor susuguh tamu dijamu heula recok anu barang dahar dibarungku sempal guyon gogonjakan suka seuri bungah naker di luar rame kudu ngobrol. Harita Bah Janta jeung Bah Juhali diuk ngareneng uplek ngobrol di saksian ku Pak RT sakalian tepung cenah hayang ngalalanya ngeunaan rancana akad nikah. Tetela teu hese badami teh daduanana geus pada pancegah teh rancana langsung jadi bulan hareup rek diresmikeun. Kocapkeun di luar di antara jalma anu sakitu lobana teh aya saurang anu colohok nitenan kajadian di eta tempat manehna mah teu milu bunga malah makalah jiga anu sedih jeung nalangsa. Tayalian iwati si Masman sobat Jalil teh manehna teu ngahaja bet datang kadinya adina mah rek ka sawah nenya nu ngaleut jadi penasaran tuluy nyampeurkeun kadinya atuh nyaksian sagala rupana. Urang ajar si Eha paingan ka aing nampi ka si Jalil nyeri da geuning geus boga kabogoh si kejul sia jadi kapolosan aing ya. Aduh bajing luncat ka astana ya. Halah Eha jajaten ku urang Cibulan rasakeun si Eha. Kayu nama sia geura sukan-sukan isukan rasakeun sia. Cek gareneungna si Masnan. Ituna teh bari ngareles ini eueuh nu marire saurang oge eueuh nu nyaho kana eusi hate si Masnan. Cul nu keur rame ditinggalkeun
Masnan ngagedik init ngajugjug ka lemur dungus. Hatena karasa panas, pikiran jadi pakurawat, pusing loba kakeheul. Sanyana si Masnan teh aya pikir kadua leutik ka Nyi Eha teh ngan teu wani pok can wani terang-terangan. Da ngarumasakeun jalma teu boga. Masa diajak ku Jalil teh sanyana mah atoh asa aya jalan pikeun meuntas. Ngan hanjakal harita teh Nyi Eha henteu nyang hareupan. Atuh bari leumpang teh ku kulutus we Masnan mah amek asa dieu nyeri ku Eha, tungtungna inget ka Jalil. Harita ge ngagedik init rek lapor ka Jalil. Mitra kaum dangu gancangna carita geus tepi kanu dijugjug, datang teh Jalil kasampak keur aya. Diuk dina golodog bari udud, sila tutug tenang naker, sirahna dengdek, panona melong ka Masnan nu karek jebul. Kang, aya berita Kang. Masnan ujug-ujug nyarita kitu. Tapi Jalil teu nemalan panona anger melong ka hareup, mana horeng keur ngalamun. Kang, Jalil. Meniti berang ngalamun teh. Nyari Kang. Namun sia teh Masnan ngaganggu wae ka aing atuh. Kang layar pelandog sia mah. Teu meunang diandalkeun atuh. Jalil ngamek panona molotot ka si Masnan. Tapi Masnan teu loba pikiran, gek diuk gigireunana. Ulah goreng hate Kang. Dengekeun heula Kang. Kuring meunang beja nu kurang hade. Ku akang kudu buru-buru katarima ieu ngarah ku akang ka harti. Naon atuh? Sok ngomong atuh. Eha Kang. Kunaon si Eha atuh? Kang, kuring teh balad akang. Geus lain sakatiga sosobatan teh Kang. Geus lir gula jeung peueutna. Sigedaan silih bantu lain sakali. Da ayeuna kuring milu nyeri ka akang. Lantaran Kang, si Eha teh geus aya anu ngalamar. Gebek Jalil ngarenyag ngadenge beja kitu mah. Katara panona pun selik mencerong ka si Masnan. Lila molohok. Nyaho di mana si ade atuh Masnan? Kang, teu nginyeum ceuli teu nginyeum mata. Yakin nyaksian sorangan kuring mah. Bisi akang teu percaya. Hayu. Ayeuna urang ka ditu. Sabab karek rengse acara pokona. Ayeuna teh keur dahar. Hayu atuh. Aing hayang nanya ku sorangan atuh. Nah bener atawa henteu atuh. Mitra kaum dangu teu mikir panjang. Bral duanana miang ngajugjug ka imah Bahajanta. Saja jalan duanana galecok ngobrol nyaritakeun Nyi Eha. Ngadenge beja kitu teh hate Jalil beuki panas. Asa nyeri ku awewe bet ngalaman di kitu-kitu. Dianjangan ku manehna mah teu nepungan-nepungan acan ari dilamar ku batur bet daek. Tekung silila geus tepi kanu dijugjug, tapi teu langsung ka imah Bahajanta. Muliwat kanu buni rek ngintip tinu bala. Duanana ngadepong di barung Ratu Jajantung. Tuh Kang. Loba kena jelema Kang. Jiga nama terus hiburan bari nyatu tuh. Mun boga bom di alungan bom Kang lah. Masnan menikah kerot. Aduh. Bener euy. Tapi nu mana bisa lagi nana euy. Teu sidik ku oge Kang. Di jero wae laki nama tasi hede tah. Urang intip tapi ka balikna atuh. Ayolah ayo. Eta dua sobat teh sauyunan. Ngadarapong we di dinya bari ngawaskeun ka imah Bahajanta anu rame keneh ku semah di lemur Cibulan. Tapi kulantaran geus lila akhirna mah katara tatan-tatan rek baralik. Tuh Kang. Tarurun ka buruan. Rek baralik meureun Kang. Masnan nunjuk kanu tarurun di tepas. Atuh. Keun ke urang tanya nu pangpanerina atuh. Mitra dangu jeung nyana. Harita teh rombongan Bah Juhali geus amitan ka Bahajanta. Yen rek mulang heula. Sanggeus pamitan sarta marunjungan beral miang dijajabkeun ku pribumi tepi kaburuan. Leugeudeut aya puluhna jelema awewe lalaki kolot budak mending ngabring. Kanca-kanca Bahajanta rajek di buruan. Aya nu gugupai, aya anu ngodok saku bari seuri. Aya oge anu ngan ukur colohok. Pokona mah rupa-rupa pamolahna jajab nu mulang ku paneuteut. Hari anu lempang paneuri harita teh hiji lalaki geus kolot. Malah rada dongkok geus bongkok. Tapi jag-jag keneh hari lempang nama. Dikitah ti heula ge kudu sejen mungeun. Hayang salse cenah mung kabereg ku batur. Nya puguh Jalil jeung Masnan bungaheun. Nenyok kolot mencal sorangan teh gancang dituturkeun. Barang tepi kanu suni Jalil nyarita rada heuras. Areuna tuh Ki.
Ari megatan pijalanan eta jalma malah masnan ge ngabedegan ulak cangkeng melong ka eta kolot. Hujan. Malah yang naon-naon aki. Jeung deui aki teu kudu sieun atuh. Kamu dilek-lek ku oing. Asal aki ngajawab kana pertanyaan oing atuh. Jalil tatanya anak bari jeung nulak cangkeng. Ya, ngejawab naon Jaluk. Ari aki urang mana atuh? Di Cibulan Aki mah deket tukangan pasir neng nongel. Hanya kalau bisa mitra waktu senak kabujeng neng rupina dinten ayeuna dedemi curug Sanghyang dongeng karangan Kilutsa kalayan didongengkeun di kumangbarna urang cekapkeun wi ka diheula insyaallah enjing tepang dangu deui apunten samudaya kalepatan nuhun kana paratosanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.